Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepang deh sareng sim kuring, Tias Agung Pratama, dina materi biografi mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 11 di SMK Negeri Sidoarjo. Dia tos saya dina layar kaca hidup sewang-sewang, biografi teh istilah umum keur karangan riwayat hirup. Biasana make jalma katilu. Contohna wae manehna anjeunna autobiografi karangan biografi anu ditulis sorangan ku jalmana serta biasana ngagunakeun gaya jalma kahiji di kuring. Nah, lamun autobiografi karangan biografi anu make gaya jalma kahiji sok disaruakeun jeung autobiografi. Nah, jadi dia aya contoh buku biografi nya. Namanya Aminah The Rich Love, Tahta untuk Rakyat, Ajeng Otto Iskandar Dinata, contoh autobiografi aja terus di hidup judulnya hidup tanpa ijazah. Sarang contoh autobiografi dia ayah Soeharto, pikiran ucapan dan tindakan saya. Nah, biasa ditingali ke layar kaca hidup sewang-sewang contoh teks biografi. Bapak baris dibacakan ngaran lengkapna Cecep Purdansah. Neneh nama Cecep. Anjeunna lahir di Ciwidey tanggal 23 September 1863. Mimiti ngarang pikeun SMP keneh. Karya-karyana anu mimiti dimuat dina majalah mingguan Yuangkara jeung Mingguan Pelajar. Tuluyna mah Cecep tuluy loba ngarang dina basa Sunda. Carpona anu mimiti di judulan Kalelebat dimuat dina majalah Mangle. Harita Cecep teh masih sakola di SMA. Fungsi migawe di perkebunan teh Patuha. Menang 4 tahun. Salila digawe di perkebunan, Cecep tetap nulis carpon sakapeung-kapeung turun gunung ka Bandung, ruang riung jeung papada pangarang Sunda. Tahun 1887, Cecep digawe di majalah Mangle. Menang 10 tahun, ukur undur tidinya, anjeunna kungsi jadi wartawan di sababaraha surat kabar, di antarana di majalah Tiras jeung tabloid Detak di Jakarta. Ayeuna Cecep jadi wakil pimpinan redaksi koran Tribun Jabar. Carita pondokna anu dijuluan Bilantung di lerer Hadiah Sastra Lembaga Bahasa jeung Sastra Sunda atau LBSS tahun 1880. Carpon sejenna anu fungsi di lerer Hadiah LBSS nyata 3 potret jalma dina album pun. Nu luncat dina beus maleman tahun baru jeung sangkakala. Nah, di dia aya unsur-unsur biografina nya. Kahiji aya kalahiran jeung asal usul kulawarga, nu kadua bentuk fisik jeung karakter, nu katilu riwayat atikan, anu kaopat profesi atau padamelan, anu kalima tiasa pikiran atanapi gagasan, anu kagenep karya atau hasil gawe, jeung anu katujuh prestasi jeung pangleler atau penghargaan. Nah, aya manfaatna gitunya nalika urang maca biografi teh. Aya sababaraha manfaat. Urang bisa diajar jeung ngeunteng karena pengalaman hirup hiji nohok. Urang bisa maca gagasan pikiran hiji tokoh, biografi hiji tokoh, bagian tina dokumen sejarah. Biografi bisa jadi inspirasi atau motivasi keur nu macana. Urang bisa mika paham hiji kejadian atau peristiwa tina perspektif anu beda. Tah eta manfaat ngeunaan biografi. Sakitu anu tiasa kapihatur. Apunten bilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.